Dayat goblok-goblok teuing jadi jam baraha aing ah. Mutas maghrib teu ka ayeuna teh teh wae. Warung ditutupkeun deui. Kapos sugan. Sugan si Dayat. Nama apes pisan sadayat bener polana. Nyaroko geus tinggal 2 batang. Jelema teu kadeuleu-deuleu tadi. Didaguan teu daekeun datang. Amek nyedak tungtung nama ieu euy. Assalamualaikum. Salam. Kang, Kumaha ieu? Kang ini korek. Oh, aya Kang. Mana korek Kang? Nya sok. Lagu ge puntung Kang. Ya ampun, nalang sapisan nya. Jangan si Dayat teh kieu wae. Oh, milarian si Dayat. Nya Kang. Progi naon ya? Iya, tas keur sore teh pangajanjian. Oh, Tas maghrib aya karanda cenah. Randa kedeng-kedeng. Randa mana ya? Iya, anakna Cisabna, Kang. Cisabna. Anak Cisabna. Bener si Dayat nawarkeun ka sia. Benar ke sore tadi. Wah, kakang ge nawaran ku Randa eta mah. Tuh goblok sadayata kitu wae mah. Balik ya. Mana nya ieu budakna? Susul ah. Disusul ka mana? Di handphone teh diangkat. Sugan Bener, ka imahna. Wah, bener. Mending coba susul ka imahna ieu. Ayo buru ah. Bener ayo. Kakak mau motor? Nah, bareng we nya. Bareng ayo. Yuk. Wah, iya. Abah janji asa Akang, asa Abduh. Janjikeun randa-irandana aing katempuan. Ya tolongan coba. Lieur, ieu aing lieur. Goler sugan aing lah. Goler ah. Dia si Dayat itu. Hah? Oh, si Dayat. Ayo cong motor dari itu. Tema langsung. Dayat nakal aku goleran ngeunah-ngeunahnya. Makan ieu. Jero ah. Iya di tangan kemana-mana ngagoler di dia. Ayo, sudah kumaha janji teh? Udah. Tosok pura-pura sare, udah. Tet, ayo ngil ke pos. Buru. Tah, ayeuna kumaha? Kan. Mana ngajanjikeun ka si eta Randa? Kakang ge ngajanjikeun. Tong sok kitu. Gede wadung geuning maneh mah ayeuna. Maha kan. Storan can aya. Motor ka mana motor? Tuh kan siapa? Motor ka mana? Akang geus lila ieu, storan can aya. Udud ge tapi kabeak tuh eueuh. Aya kan. Aya di mana? Jika si Sadayat keur dirariungnya. Coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, kenalan ya. Salah. Nah, cium tangan. Lain ieu tadi keur leumpang gara rendeng kieu kunaon sih aya naon sih? Ieu si Dayat dirariung kieu. Kieu Pak Haji. Sok jelaskeun. Si Dayat. Masalahna teh loba. Ka hiji ka abdi. Masalahna can setor. Motor. Kadua nawaran Randa. Randa mana ieu Randa? Anak Cisabna. Astagfirullahaladzim. Kunaon Pak Haji?
si Sadayat kamari eker ku haji diajakan liar teh pan tadinya heula. Iya dasar si Sadayat. Aduh bener teh. Dayat. Ai maneh tu kumahaan. Jeung Pak Haji ge encan beres urusan teh. Ku Pak Haji ge encan beunang karek-arek. Haji ge ojig kemarin can dibayar. Kumaha ieu urusan? Sia mah sok malik-malikeun. Tah, mantakna ya, ngobatin janji. Tah, geus kieu ayeuna mah. Kang Kosim, Kumaha Baji? Abdul, Ji. Dayat, terutama maneh kudu loba istighfar Dayat. Maneh nu nyieun salah. Kang sing gede hampura ka ieu si Dayat. Mohon. Ya. Sia mah sok pagadagan teh ai diomongan malah ngorong. Nah, apa ini? Tong kadinya aperkeunan tong. Ulah Dayat. Cicing letak. Abdul, maneh ayeuna mah sing gede hampura. Si Dayat geus loba nipu ka maneh. Kang Kosim, Mohon Baji. sarua sing gede hampura ka si Dayat. Dadayat ge katipu ku Pak Haji. Oh, sampai pengen karatan nih, Bang. Ya.